Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah. Beda orang perjalanan batin mah. Urang mun kuari nyaritakeun puasa nu tadi puasa parentah Allah Ramadan melalui fikih. Tadi teh puasa umum, kuari urang naik ka puasa khusus. Ilukeun raga urang puasa. Lamun tadi teu dahar, teu nginum, teu jima, kuari raga urang pilukeun puasa. Puasakeun mata, puasakeun ceuli, puasakeun irung, puasakeun sungut, puasakeun leungeun, puasakeun dubur kubul jeung suku sok milukeun puasa. Ulah sadeuleu-deuleuna, ulah sadenge-dengena, ulah saambe-ambeuna, ulah salempang-lempangna, ulah sacekel-cekelna. Sakumaha Allah ngainstruksikeun puasa, puasakeun raga urang. Ilah puasa khusus, puasa para sholihin. Urang lamun geus datang kadinya bakal ngeunaheun karasana ku urang gerege puasa. Tah siapkeun ti kuari jang dapur abeh ulah kaganggu urang. Mana kade panggil ku urang pamajikan. Lamun urang mama sini. Sini duduk sini. Lamun urang lembur mah nyai kade nyai. Diuk di dieu. Naon aki nyai jeung aki. Ieu dek bulan puasa kakak yang tentrem ibadah tah ieu mah urusan dapur pakaian budak dirinya kabeh tah geus disadiakeun 50 jutanya. Tah. Cak pemajikan mudah-mudahan bulan jadi Ramadan kabeh sakjana. Kada ada 50 juta waktu tah 20 juta geus ulah ngagagu-ngagu besi kakak mah itikaf teh besi kakak mah maca Quran teh besi kakak mah kumaha kakak bae tah geus disadiakeun ulah aya naon-naon heuh atuh Kak kan ngeunaheun tah atawa 10 juta tah ke gampang kurang mah aya kongkorong kana jual lobok tah eta kan ngeunaheun kitulah para sholihin baheula. Abeh tentrem tenang di jero bulan puasa teh kumaha dirina ka Allah. Ulah aya kegiatan naon di jero bulan puasa teh hiji bae ka Allah. Mentak Syekh Junaid di pagahan ulah kanyahoan puasa sanajan maneh puasa ulah kanyahoan puasa ka Allah bae. Anu nitah puasa Allah, anu neuk ngaganjar Allah, nu rek narima Allah ngaganjar ka Allah. Maneh puasa ulah kena kanyahoan. Bahwa mana puasa sok ayo laksanakan nyana puasa di luar bulan Ramadan sanggesa puasa terus kadatangan tamu lamun nyana teu nginum bakal kanyahoan puasa supaya ulah kanyahoan puasa nginum puasa wali bakos gitu lamun eueuh tamu poe eta atawa aya tamu ge lah nu kira-kira ngan sakur-sakudak sakedeng sautak saeutik nu nyana moal nyangkeun bahwa nyana puasa atuh teu buka kira-kira bakal kebel nyana diuk dirinya mun henteu milu dahar bakal kanyahoan puasa dahar teu kanyahoan sababaraha taun ge tak Junaidil Baghdadi teh puasa atawa henteu na ku jelema-jelema teu kanyahoan urang mah pan lain urang mah datang tamu dar ayo mang aja tidak lagi puasa saya. Aduh sedikit lagi ini aduh namatin dah bangsa 20 hari lagi. Bom habak bil mah kos gitu ya. Ye tawa lain udah gajaran kos gitu teh. Ieu keur carita ka jero ieu mah. Urang mah hese kos gitu teh hayang kanyahoan bae ku batur. Mantak aing si didengekeun we mah encan aya nu ngalem-ngalemnya. Aing ieu geus puasa bae encan aya nu kadenge bu haji anu mah puasa bae. Sia namu kadinya mah hararese sebab puasa tah hayang kadenge kos kitu tah ngeunaheun asadakan aja jantung tarariis. Iman henteu bae tah eta urang kos kitu sumah. Hese batin mah hiji bae ibadahna ka Allah nu bakal narimana Allah nu bakal ngaganjarna Allah ulah ditolelir manusia mah sabodokeun manusia. Mun urang bisa bari muasyarah hege ulah kanyahoan ku jelema. Mun teu bisa muasyarah urang nyepi sorangan bae.
lamun jepi sorangan bae masih kena diudag-udag kene bae bari urang can bisa hate urang teh murang indit ka mana ka leuweung urang indit ka gunung nyalametkeun ibadah ka Allah doang ada mah Allah nama eta kene di gunung eta di leuweung eta di kota eta cuman ieu hayang embung kanyahoan ibadah urang cukup ka Allah doang eta lah nu hese mulai Ki Junaidil Baghdadi nelusuri ternyata horenganan ulah keluar ti parentah Allah disimpulkeunlah dina kitab Ki Junaid kula boga guru dua nu hiji puasa bae nu hiji mah dahar bae ketika diteliti nu puasa bae hayang usul ilallah ngabersihkeun diri melalui puasa lantaran Kangjeng nyarita laparkeun beuteung hauskeun hate leuleuskeun awak niscaya maneh bakal deuleu ka zat Allah hate maneh puasa guru kula nu hiji dahar bae caknyana ulah sok nyeun ibadah dahar diparentah asalkeun ka Gusti Allah keun daripada urang puasa kemudian jijeunan ibadah tanpa diparentah ku Allah engke urang boga rasa aing mah hebat jasa padahal lain diparentah ku Allah asa diparentah ku Allah cilaka sia moal usul ilallah nya nama dahar bae ka dituna artina dahar ge ilaha dibutuhkeunna dahar ilaha dibutuhkeunna nginum eta lah nu diparentah ku Allah ketika orang lapar dahar cak Allah kulu wala tusrifu ketika orang haus israbu wala tusrifu ketika orang tuduh sare etalah sesuai jeung perintah Allah asal urangna asa diparentah ku Allah usul duanana ilallah tinggal urang bedek milih nu mana neuk puasa bae mangga neuk dahar bae mangga asana urang memilih nu dahar bae tungtung nama atuh beuteung jebag usul mah henteu nah puasa awam sakadar teu dahar teu nginum teu jima raga mah teu milu puasa puasa khusus teu dahar teu nginum teu jima raga milu puasa puasa sholihin puasa khususul khusus golbu teu sadetik-detik acan poho ka Allah ieu mah puasa para anbiya di samping teu dahar teu nginum teu jima raga milu puasa celi mata celi irung kabeh milu puasa golbu teu dipohokeun ka Allah barang sadetik ge pohona ka Allah lamun poho ka Allah ceurik nya nama jeung ceurikeun poho ka Allah jeung ceurikan poho ka Allah masyaallah kan kitulah tahapan-tahapan jelema berpuasa ka Allah tinggal urang di jero bulan Ramadan wayahna di samping teu dahar teu nginum teu jima raga urang pilukeun puasa TV ku urang ulah pati disetel teuing HP ulah pati diumbar teuing ubral obrol aya nu teu mangpaat maksudna teu mangpaat aya mangpaat pek bae mangpaat keagamaan rohani urang kitu keneh urang ubral obrol aya teu mangpaat mah ulah dula deuleu urang sing hade ieu mah lain makin bulan puasa makin menjadi-jadi asal jam 5 bae heuh iyalah neangan burit caknya mah burit di teangan datang meureun padahal mah teu di teangannya datang bae geus mending di imah urang maca Quran tahun kamari mah urangan bisa namatkeun sakali coba tahun ieu mah hayang 3 kali lah berarti 10 poe sakali 22 kali 30 kali ge kurang diplot eta ge saeutik teuing lamun nyaritakeun para wali Allah mah beurang sakali peuting sakali tamat Quran teh berarti lamun 30 poe teh 60 kali tamat mantep jasa urangan bisa dongengna doang kuari ge Qur'anna di mana karanya jangan kanyawan di Quran ya leungit Quran masyaallah karim itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadi aya kitu puasa instruksi tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam etalah bag-baganana fikih aya urusanana hikmah wa antasumu khairul
lakum in kuntum ta'lamun. Ialah dipakai ku ahli-ahli thariqah, ahli-ahli tasawuf di luar bulan Ramadan ge mun maneh nyaho horeng puasa teh istimewa. Sebab naon? Ngabersihan kalbu, nyucikeun rohani sehingga urang bisa neuleuh ka Gusti Allah. Hikmahna nu paling istimewa la'allakum tattaqun, berarti urang kapanggih jeung jati diri urang, yakni urang bisa mengabdikan diri sebagai hamba anu sejati ku ayana puasa. Mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat, dibere tabah, dibere ngeunaheun puasana. Tinggal tanggal hijina iraha Kiai. Alhamdulillah anu ngitung saantero dararatang, ngitung-ngitung melalui hisab qot'i, termasuk epimeris, termasuk hitungan jenis, ialah loba. Ternyata kukula geus ditelaah akur kabeh jeung perhitungan kula. Alhamdulillah tina sekian anu ngitung ieu hasilna tahun ieu insyaallah urang puasa bakal bareng. Sebab derajatna gedena luar biasa. Hadhil harakah li amalil hisab li ma'rifati awal syahri Ramadan sana 1436 Hijriah. Hasilna luar biasa. Aya nu ngiriman 5 di Jawa hiji, kemudian di daerah urang dan di kulon. Nah ieu ngakurkeun hisab akur kabeh. Jadi keterangan geus teu kudu dicaritakeun sebab ieu mah gede jasa darajahna akur kabeh ieu mah. Jadi darajahna ieu malam Kemis 10 derajat 30 detik. Masya Allah. Mentak ieu mah geus bisa kadeuleu langsung ku urang kieu bae geus. Urang nuleukeun ka kulon bae geus bae teu kadeuleu ge tuh bulan geus kitu bae geus pokona. Jadi lamun dicaritakeun panjang sebab ieu akur kabeh hitungan-hitungan. Nya itu Selasa legi 16 Juni 2015 pukul 20.41 kabeh lamun dicaritakeun. Timimiti Rabu, kemudian Kamis. Nah ieu mah geus bae malam Kamis deuleu ka kulon 10 darjat 33 detik. Jadi luhur bulan jeung gede. Insyaallah lamun cek ahli falak, cek guru kula di Cipanas kitu papih, kitu keneh Kubang. Lamun urang ngitung 10 derajat, menang 10 derajat eta bakal 10 tahun bakal bareng bae puasa. Lamun teu aya macam-macam. Lamun teu aya unsur-unsur ti nagara. Surah guru geus kadege bae. Papih Cipanas, Kiai Kubang Izudin. Lamun urang Abah di dieu lamun urang Nakwim menang 10 derajat, engke kaditu selama 10 tahun kurang lebih bakalna akur bae. Ramadan teh Sawal naon kan 1 Ramadan jeung lebaranna bakal aku lamun eueuh unsur-unsur. Geus coba ge urang cirikeun. Teu batak geus gaji palak teh geus mun dicaritakeun segala rupana rame. Di samping rame indah, di samping indah kadituna bisa jadi dukun. Ieu palak ge kos kitu tah. Geus urang geus kadituna mah leuwih jauh lama ge geus teu kudu dicaritakeun mah lantaran gede jasa ieu mah bulan. Ngelamun aya anu lembu puasa perbo ieu tetep encan sebab ijtima'na malam. Kemudian lamun aya nu puasa poe Jumat atuh tah derajatna kaditu bisa lain 10 derajat, bisa sabaraha derajat tah mah. Kumahanya bae geus tah. Nah, tinggal lebarana urang Jumat. Jumat 4 derajat leuwih. Jadi urang puasa poe Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Salasa, Rebo, Kemis, Jumat lebaran. Berarti urang puasa sabaraha poe? 29 poe. Lamun urang nyaritakeun tentang falak kelas nasional Indonesia
atau kelas internasional nu diceklan ku negara ru'yat tapi berpatokan hisab. Selalu gitu baik. Nu diceklan ru'yat nu jadi patokan hisab, moal bisa ru'yat tanpa hisab. Kalau urang nyaritakeun tentang hisab Baghdad, di Baghdad nu jadi patokan tetap hisab bae kajen kumaha ge. Sebab naon? Sebab ru'yat hese. Hanya orang-orang tertentu keputusan negara tetap ru'yat, tetapi tetap nu main hisab. Iyalah Baghdad. Seluruh kitab-kitab lamun ku urang dicaritakeun komo aya nama aya falak temporer. Ieu teh di deuleu tetap kudu hisab bae. Negara memutuskan ru'yat sebab sumuli ru'yati wa tilu ru'yati, tetapi tetap nu kudu ngadukung di luhurna adalah hisab. Teu bisa teterlengan ru'yat. Haju kuari kurang ru'yat di Indonesia dibayar. Nu tadi kuduna kudu syahadah hisbah. Ulah aya bayaran-bayaran. Geus urang kuari manggeus husnuzon. Mana baik silahkan. Nu penting mah boga patokan jeung nyaho tanggal hijina iraha. Kula mah teu ngajak ngan sakadar nyaritakeun ilmu kebenaran loba ti Jawa Timur ngirimkeun, ti Jawa Tengah ngirimkeun, ti Banten ge aya ngirim, ti daerah urang ge aya ngirimkeun. Alhamdulillah simpatisanna para ulama Jawa Timur, Jawa Tengah terhadap di dieu sehingga nyana hayang babarengan make Sulamun Nairen sakadar nyaritakeun hasil Sulamun Nairen Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten termasuk kula jeung aya babaraha murid kula nu ngitung sarua 10 derajat. Nah, gitulah ieu mah sakadar nyaritakeun. Kula mah cenah neuk nungguan pamarentah mangga masalah sakadar nyaritakeun jeung teu kudu nanya kiai deuk kira puasana babatok sia meureun. Aing mah neuk poe Kemis. Tapos gitu. Jadi lamun deuk poe Kemis make hisab teu ngajak ngan nyaritakeun kaistimewaan ulama kabeh meunang Kiai Mansur Jakarta jembatan 5. Nah iyalah ulama urang nu kudu diakui ku urang jeung nu kudu dihudangkeun di tulangna ku urang sebab lain sakadar sakitu nyana guguru ti Abdul Hamid, nyana guguru ti Ulugh-Bek, nyana guguru ti orang Spanyol diakui dunia internasional. Ulah haju tidak usah dipake kelemahanana naon heula. Ulah sok haju ulah teu make karang heula pelebah mana ngarang heula. Lamun teu make pelebah mana ieu kasalahanana ajukeunlah ka ahli-ahli palak. Sebab lain kula mah sakadar nyaritakeun teu bisa kula mah. Di Jawa Timur aya jago palak nu make sulam, di Jawa Tengah jago palak nu make sulam, di urang Cianjur Sukabumi nu jago palak make sulam, aya selentingan ulah dipake sulam. Mangga bae itu make mah deuk make naon silakan. Ngan kula masih keneh make sulam munairen jeung para ulama-ulama salafus sholihin anu masih mempertahankan ulama Indonesia. Iya ulama Indonesia ge diaku dunia. Dan samun dicaritakeun tentang tukilan-tukilanana, insyaallah kula ge boga ngan moal beusi pajar ego. Tukilan Habib Usman ti abah kula ambalaya sakieu barang dibacaan hebat jasa. Tukilan Kiai Mansurna sakieu ti ditu ti guru kula mun Habib Usman ti abah, lamun ieu mah ye ti guru sakieu dibacaan hebat. Geus ieu mah jangan yakinkeun bahwa menurut hisab qoti sulam munairen 10 derajat malam Kemis. Kula deuk puasa poe Kemis, lebaran poe Jumat. Sakitu bae tamun geus. Tuh loba jasa. Tah ieu mah nomor kahiji ala kadar dicaritakeun tentang puasa besi poho doang. Padahal mah geus nyaraho. Nomor kaduana nu penting nama tanggal hiji Ramadan. Alhamdulillah geus dicaritakeun poe Kemis. Bahkan lebarana poe Jumat urang puasa 29 hari.
Kemudian selanjutnya salila urang ngaji kulama sompral jeung sogol tapi eueuh maksudna naon iwal tidurutan guru-guru urang tuan syekh lamun keur nyarita aya kasogolan abah kula aya naon maksudna ngaremukeun hate endek dirapihan deui hate kabeneran kasinggung nyanana bener-bener nutup hate salila ieu alhamdulillah eueuh nu kasinggung aya ge 1 2 3 4 5 6 7 8 aya nu ngomong kieu aing mah moal wagang ngaji ka Cilongok cek nyana teh ditanya ku batu emang kunaon nyana mah nyinggungan bae bang sedengkeun aing make duit bang aing mah panjieun perumahan make bang aing moal waka ka Cilongok satungtung aing make duit bang aju bebeja ka kula atuh saha nu ngundang deui na aing mah henteu ngita henteu ngundang henteu jeung aing mah teu perlu ka sia atuh perlu ngadengikeun aing los teu perlu atuh oh masalah ka di akhirat ge masing-masing bae aing ka surga atuh sia-sia cenah cuma sok aju mantep sok aju yakin ka surga atuh aing teu yakin ka surga mah kumaha ngajakna aing teh yakin jasa bakal ka surga boh cenah so amat aing dihareupeun sia mah aing sok-sok mun dihareupeun Allah aing teu ieu mah keur carita kasogolan kula masalah eueuh nu dituju hiji-hiji jelema ngan sakadar yu urang babarengan mengenal Allah melalui syariat mengenal Allah melalui thariqah kadaanan urang mengenal Allah datang ka hakikatna salila sataun dina pangajian tentu kasogolan kula karasa na iyalah hampurakeun kula jeung kula insyaallah ngahampura kahiji nomor kaduana bisi aya kasalahan-kasalahan naon kula hampura jeung jamaah kabeh teu kudu menta hampura ku kula geus dihampura berarti tingkah ucap jeung pagawean bisi aya salah kula jeung bapak-bapak ibu-ibu kabehan ulah aya naon urang silih hampurakeun urang kuari babarengan mudah-mudahan ke di akhirat ge babarengan dia. Kemudian urang kitu menghadapi bulan suci Ramadan urang babarengan puasa selalu ingat ke Allah Subhanahu wa ta'ala hampura segala rupa kerabat-kerabat nu aya di pondok pesantren boh kula sakeluarga kitu keneh sae kaya aya nu aya di pondok pesantren adik-adik kula kabeh kula aya naon-naon nya jadi urang kuari terakhir pengajian untuk di tahun ieu mudah-mudahan ke urang kapanggih deui di bulan Syawal kabeneran aya haul abah nu kabeneran aya waktu dina haul abah urang lebaran poe Jumat kemudian Sabtu orang nyawalan Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu tah orang malam Minggu malam 9 jadi Jumat Sabtu Minggu malam 10 berarti malam Sabtu tah eta malam Sabtu malam 9 orang hawal abah lamun nu aya waktu keur teu ka mamana urang babarengan zikir anu aya waktu anu teu aya waktu masalah tah sakitu bae nya urang silih hampurakeun zahiron wa batinan urang babarengan puasa di mana Kangjeng Nabi teh aya kaprihatin secara manusiawi lantaran dakwah Kangjeng Nabi teh ternyata horenganan lain diterima ku ahli-ahli Mekah loba anu ngaheureukeun ka Kangjeng Nabi ngajebian ka Kangjeng Nabi malah kabelah dieuna mah caci makian manggeus teu didenge ku ari deuk dibunuh Kangjeng teh ku Gusti Allah dibere pangbabara Kangjeng Nabi supaya mana Kangjeng Nabi teh tentrem mimiti dibere dongeng kaum Kangjeng Nabi Nuh orenganan Kangjeng Nabi barang apal caritaan kaum Kangjeng Nabi Nuh anu sakitu luar biasa na dakwah 950 tahun teh dilecekeun ku kaumna
maka Kangjeng Nabi kan jadi senang. Oh horeng meneluk ka baheula mate sakumaha dibere deui Kangjeng Nabi teh ku dongeng-dongeng caritaan kaum Ad. Ternyata orang buang kawarana luar biasa. Tiis teh Kangjeng Nabi ku Gusti Allah dibere deui ku ari caritaan kaum Samud. Sabada kaum Ad disiksa ku Gusti Allah. Hirup kapan terus tentrem luar biasa. Anu maksiat ka Gusti Allah telami Kangjeng Nabi Hudna dipundut ku Gusti. Kaumna terus ada ibadah ngan dibere subur ku Gusti Allah tina kasuburan etalah haju paroho ka Gusti Allah. Mulai kolot-kolot anu harita sesa kaum Kangjeng Nabi Hud kaum Ad maraot tinggal kuari anak-anakna. Anak-anakna incu-incuna mulai kuari nyarieun patung deui nyarerembah na lain ka pangeran. Terjadilah kuari budaya-budaya di negara Yaman teh khususna umumna di berbagai negara Timur Tengah teh geus acak-acakan deui. Nu nyembah ka Gusti Allah teh saeutik ilal aqallu. Oh terjadi di Yordania geus lain nyembah ka Gusti Allah, di Suriah geus lain nyembah ka Gusti Allah, di Mesir geus lain mangeranan ka Gusti Allah, di Yaman geus lain mangeranan ka Gusti Allah, Mekah Madinah terentul patung-patung. Di berbagai negara-negara TKB jelema teh nyembahna ka patung-patung ka makhluk. Nu nyembah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Aya ge hanya saeutik pisan. Maka sakumaha kamari tengah carut marutna peradaban manusia geus lain mangeranan ka Gusti Allah jang nyalametkeun makhluk. Gusti Allah selalu nurunkeun rasul, diturunkeun ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam. Kangjeng Nabi Shalih teh dakwah sarua jeung nabi-nabi nu baheula ya qaumi budullaha malakum min ilahin ghairuh. Kaum ulah salah nyembah, ulah salah mangeranan, sembahlah Allah di pangeran salian ti Allah. Idinya terus baik Kangjeng Nabi Shalih teh dakwah dijebian disengsarikeun dilecehkeun. Kangjeng Nabi Shalih datang ka di jalan teh Kangjeng Nabi Shalih hiji-hiji mun aya nu liwat di dakwahan, mun anu liwat di dakwaan tetep umat Kangjeng Nabi Shalih kaum Samud ngaranna. Ieu henteu percaya ka Kangjeng Nabi Shalih, ngabohongkeun kana karasulan Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam. Kulantaran terus bae Kangjeng Nabi Shalih teu meunang hudang. Kaum lagi geus ngomong les, ya maleh asal hudang bae kitu. Leh. Sia mah teu meunang hudang eureun dengan HSB, sia maleh dakwah teh. Geus dibelah tuh. Kuari mah diajak ka gunung sakumaha kamari teh adu kekuatan antara Kangjeng Nabi Shalih jeung kaum Samud. Coba kuatan mana doana? Lamun doa maneh nu diijabah kami rek milu, tapi lamun maneh teh diijabah doa kami nu diijabah maneh kudu tunduk kana aturan-aturan kami, maneh kudu nyembah ka pangeran kami. Iyalah titipan ti nenek moyang kami, geus ratusan tahun urang dititipan pangeran, kuari dek dileungitkeun karunya amat cek cenah pangeran keun mah teu bisa leumpang teh pangeran. Tolol. Boro-boro endek ngabantuan nyana, pugu nyana nage ngajegir benang tuh. Kuari di Indonesia mah geus teu karasa. Berbagai permainan Kristen teh geus nyerang ka urang. Geus kuari mah urang teh diserang ku budaya Kristen. Ayalah kuari ulang tahun teh bener make keneh doa, tapi pan urang mah teu dititah sebenarnya mah ulang tahun teh ku Kangjeng Nabi. Teu dititah ulang tahun teh eta manehanana ngayakeun budaya ulang tahun terus ditaluturkeun kuari ngan can maca haleluya doang.
Belah dieuna permainan-permainan teh atuh menang Kristen patung-patung Bunda Maria diaya-ayakeun geus puguh lamun tahun baru geus puguh lamun kitu Valentine dan lain sebagainya ulu nu nyungcung teh ka dieu geus trompet dan lain sebagainya Masya Allah budaya terus nyerang ka urang udah lamun neuleuh di perumahan neuleuh kuda neuleuh Bunda Maria sanajan di luhur nama kitu make naon nyuhun lampu tapi kan patungna patung Bunda Maria nyana keur memperkenalkeun ka bangsa Indonesia wahai umat muslimin ya pangeran mah ieu secara tidak langsung nyana teh keur dakwah nyana mah dakwah teh make televisi dakwah teh make kue nyana teh make kue dakwah teh make berbagai makanan kuari patung-patung Bunda Maria patung Isa Al-Masih ditabeng-tabengkeun urang kuari ditanya ku anak urang mah ai itu patung naon Bunda Maria teh saha pangeran Kristen itu patung Kristus Yesus Kristus saha pangeran Kristen nyaho nyana lantaran ngejegir urang di perumahan geus puguh je perumahan nu nyana ayo perkantoran nu nyana make lambang Bunda Maria jeung Isa Al-Masih Yesus Kristus di pertokoan ge nu nyana make urang teu bisa kumaha tuh sebab naon sebab bangsa urang nu agamana Islam sangat lemah kuari masyarakat gagah di huluna urang mun ka hulu aya anu bakal memperjuangkeun urang ketika aya sakedeung ayo aing nu di luhurna pan aing kerja di DPR ayo aing di luhurna aing jadi bupati sok gerakeun ku sia sapoe dua poe kok jadi tiise orenganan ngaguluyur aya dolar jalan dapur urang mak ngap-ngapan di handap orenganannya nama geus bergaining di luhur ngarokok bersama tinggal urang bae ayu pamimpin urang ka mana teu bisa hese ieu Indonesia nu teger sama sakali nu teger bentak lain embung urang berjuang di luhur saha nu bakal akur jeung urang visi jeung misi hese gila Indonesia lamun kukula dicaritakeun mah zaman anu wow hahaokna mah hoakna luar biasa tapi ketika masyarakat datang ka ditu eueuh nyanana teu kebel meuli mobil anyar kahayang ulah meuli mobil ke atuh eta kos kitu di urang mah mantap geus lah pamarentah mah asana dibeulem kabeh amin siapa tolol pugu bapak sia jadi pemerintah sarua jeung nitah meulem bapak sia tamatu ya Allah pemerintah aduh teu adil teu jujur atuh kitu aduh kekuatan Kangjeng Nabi Saleh teh siap lantaran didatangan ku Kangjeng malaikat Jibril ulah sieun aing aya ditekangeun sia ayo terus ketika pemerintah kaum Samud Saleh mun nyage sia ngaku nabi mun nyage sia ngaku rasul bahwa sia teh utusan Allah cak sia kami bakal nurut ka sia lamun pamentah kami dicumponan naon cek Kangjeng Nabi Saleh coba tah batu nu nyorangan di luhur gunung batu dua dengan ieu doang ayo coba keluarkeun onta di jelo batu Kangjeng Nabi sebut teu kira-kira Kangjeng Nabi Saleh kira ada ngegibeg garita toel ke malaikat Jibril ayo doa tenang bril dina ai utusan Allah aya pendamping langsung salat 2 rakaat salat Kangjeng Nabi Saleh langsung ngadua beres ngadua teh masyaallah eta batu teh reuneuh model biasa masih mbak panu reuneuh teh ieu mah batu reuneuh ngagedean empis-empisan di dareuleuh ditongton ku masyarakat kaum Samud kabeh nu kiceup saurang-urang acan nempo batu ngagedean
tekebel batu teh belah plak geus belah keluar ontak namanya gedenya bagus plak eot keluar otak. Wih ja benernya soleh bener bisa nyada eta nyumponan ka hayang urang. Onta lempang salengkah dua lengkah ternyata onta ngadadak reuneuh deui. Waktu beki kagetnya na. Wih, onta kakara keluar ti batu reuneuh. Bude beteungna teu kebal keluar deui anakna. Anakan onta blek keluar. Ya Allah. Eta onta keluar anakna begitu keluar godena sarua jeung mana budak pohara jasa anak urang mah lamun sarua jeung bapana atuh paeh mana paeh di urang mah moal aya baheula ge teu aya indung ngaluarkeun anak anakna kumisan moal aya serem sieun atuh urang. Tak iya mah ontana gede jadi dua mak jeung anak. Cek Kangjeng Nabi saleh hazihi naqatullahi lakum ayah. Ialah ontaan ku anjeun dipenta supaya keluar di batu dibuktikan ku Gusti Allah lainang kula nu mantak ieu mah naqatullah sebagai penghargaan ka Gusti Allah bahwa ieu onta Allah ieu teh ajang kamangpaatan aranjeun kabeh sebagai tanda mukjizat ti Gusti Allah. Nah nu dipake kahayang ku maneh teh ieu bahkan dileuwihan onta langsung anakan. Kuari manggeus bae kieu atuh fadharuha takul fi ardillahi wala tamassuha bisu'in. Bejakeun soleh ieu onta teh sebagai penyelamat. Ulah digungga diganggu ieu onta teh lantaran satungtung ieu onta aya di dunia sebagai ayat yakni mukjizat. Engke bakal aya dina katentreman seluruh dunia lantaran ieu onta lain sa onta-ontana. Antepkeun kitu ulah diganggu fadharuha wahai masyarakat antep ulah diganggu ieu onta takul fi ardillah kena barang dahar sorangan di mana kahayangnya na bae ieu mah tanah-tanah Allah wala tamassuha bisuin ulah diganggu ulah diharu dibiru antepkeun kena bebas lamun maneh ngarusak kana ieu onta awas payakudakum madzabun alim bakal kena siksa ku Gusti Allah ti Gusti Allah antepnya. Kaistimewaan ieu onta teh lain lalagaan lantaran di negara kitu Yordan Petra di negara Arab ieu teh Madan Sholih kuari ge reruntuhan ieu ditinggal kaum Kangjeng Nabi Sholeh aya lamun urang ka negara Arab kemudian urang terus ka Wadil Qura Wadul Qura mengarah ke Syria kaditu. Nah ieu lamun belok kiri kadinya aya gunung disebut eta teh Madan Sholeh. Ta eta teh kota perekonomian di zaman Kangjeng Nabi Sholeh kaum Samud. Urang nyebrang kaditu ka Yordania, di dinya teh aya Petra. Asup urang ke jero. Pemahat-pemahat urut naon gitu pahatan-pahatan kaum Kangjeng Nabi Sholeh. Urang lalakona jauh mungkin 2 atau 3 kilo urang lempang terus datang ke jero eta teh ditinggal urut Kangjeng kaum Kangjeng Nabi Sholeh alaihi salam. Kula bisa nyaritakeun Petra lantaran kamari kula ka Yordan ketika ndeka Israel kemudian ku Gusti Allah teu meunangeun dibere impian anu menurut takbiran teh diulah kahirna
lantaran didinya bakal aya sapoe deui sapoe keneh maka ulinlah 2 poe keneh maka kaditulah ka Petra di samping ziarah ka para nabi ziarah ka para sahabat di Yordan aya 3.000 sahabat di Yordan ya ningalilah ka Petra kaditu ieu lah ditinggal kaum Kangjeng Nabi Saleh kabayang takuan kos kitu Petra ieu nu kurang dicaritakeun ku cekam Kangjeng Nabi Saleh wahai kaum hati-hati ieu onta teh antep sakadaek jeung sakahayangnyana ulah diganggu sebab lain sa onta-ontana ngabogaan makna anu dahsyat luar biasa diganggu diharu biru ieu bakal acak-acakan negara hayang tentram hayang lalugina ieu negara awas ieu onta antep eta kaistimewaan onta teh di negara Arab teh aya hiji sumur caina luar biasa gedena jeung lobana eta cai dipake kabutuh ku masyarakat tetapi kaistimewaan eta onta sapoe nyana menta jang nginum nyana engke sapoe jang masyarakat kesapoe jang nginum nyana kesapoe jang masyarakat diaturlah ku Kangjeng Nabi Saleh kehebatan eta onta ketika nyana nginum kana sumur eta model ka modelanana cai deuk sakumaha bae ge diserot ku nyana beak nyana mah mun can beak moal ngangkat hulu diserot eta cai beak cai akur jeung beak napas ya tah hudangnya na dideuleu ku kabehan cai sacek cek tapi kebutuhan masyarakat tentang onta teh andai kata masyarakat ngabutuhkeun nginum susu tinggal meret bae di mana kahayang peret moal beak-beak masyarakat teh misalnya aya 1.000 misalnya aya 10.000 misalnya aya 100.000 eta onta ngahaneng bae diperet bae moal beak-beak tam wah atuh masyarakat teh antri meret cai susu urang mah teu bisa meret onta susu onta mah meret nu di imah bae geus diperet diinum dia mendatang ke budak letik ke mararat sorangan yang nurut eta mah onta teh di mana geus nginum cai susu eta timbullah kesegeran awak lantaran di dinya teh aya seluruh rasa cai susu nu aya di onta Kangjeng Nabi Saleh marasa nu aya di alam dunia aya kabeh di dinya mun nyaritakeun amis aya amisan mun nyaritakeun hasem aya hasepan mun nyaritakeun pait aya paitan mun nyaritakeun ketir aya ketiran mun nyaritakeun berbagai rasa aya kabeh di dinya Masya Allah pohara tamah cai susu pohara jeung andai kata boga penyakit tinggal diniatan bae boga penyakit mah nginum cai eta seger boga penyakit darah tinggi nginum cai susu eta cager boga penyakit darah tinggi gula nginum cai eta cager pokoknya mah boga kolesterol cager aki-aki nu ieu nangis ngelentuk bae tawadu nginum cai eta teu cager-cager jeger bae hati aki bangsa modal kaji pendi kos gitu antri kau waluh bos jalan ger jadi kan jadi ngeunaheun geus masyarakat teh budak geus eta onta antap wah teu kudu Kangjeng Nabi Saleh ku ari mah lantaran karasa ku masyarakat kamangpaatan onta teh penyakit calalager nu baroga maksud naon bae ieu dagang ieu kurang maju yo lah pokoknya mah orang minta ka Gusti Allah melalui cai onta perat di niatan dagang yang baju dagang maju eta cai osot cai susu par eta lain lalagan atuh ku ari mah nu dakwah teh lain Kangjeng Nabi Saleh masyarakat sorangan weuy dulur teu kurang kumaha deui
berarti bener Kangjeng Nabi Soleh teh nabi jeung rasul. Yuk urang nuturkeun. Hiji-hiji kuari mulai mengikuti Kangjeng Nabi Soleh alaihis nauhidkeun ka Gusti Allah per hari-harina anu maca 2 kalimat syahadat teh lain lalagaan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sholihan rasulullah. Bah jelema berduyun-duyun arasuk Islam bungah Kangjeng Nabi Soleh. Horenganan penggede negara mah ngagelokna masyarakat ka Kangjeng Nabi Soleh teh hasud. Kebenaran saat eta nu jadi pamimpin negara teh horeng cewek, nu jadi pamarentahna nu jadi rajana saat eta teh dinastina kebenaran awewe ngaranna Malka. Nyi Malka nya nangis harengeseun jasa deuleu masyarakat ngagelok ka Kangjeng Nabi Soleh. Geus kakerawat bae sia. Kumaha carana supaya masyarakat ulah nurut kasih soleh. Mulai kajero keluar raja tersebut keluar kajero tehnya namanya dengan cara bantuan kanu gaib perjurigannya selalu kumaha carana supaya masyarakat ulah nuturkeun si soleh. Aing teu satuju jasa lamun aing kuari ditaringgalkeun. Padahal Kangjeng Nabi Soleh mah dakwah teh ngan sakadar dina agama. Urusan negara mah pek bae tuturkeun itu ibu negara. Nu penting akur jeung aturan-aturan syariat. Kangjeng Nabi Soleh teh hayangeun jadi raja. Kangjeng Nabi Soleh teh hayangeun jadi menteri. Kangjeng Nabi Soleh teh hayangeun jadi gubernur. Hayang sote masyarakat nuturkeun aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Pek nu jadi raja nama sahabat. Gitulah Kangjeng Nabi Soleh. Wah, istimewa. Nu mantak cek Kangjeng Nabi Soleh wal quru ja'alakum khulafa min ba'di 'ad. Sing araling maraneh kabeh ketika Allah ngajadikeun ka anjeun sebagai khalifah. Anjeun teh dijadikeun pengurus ku Gusti Allah min ba'di 'ad sabada kaum 'ad. Disebut kaum Samud nu aya di Yordania anu mayoritas kaum-kaum nabati termasuk nu aya di Saudi Arabia. Cek Kangjeng Nabi Soleh sing inget aranjeun teh dijadikeun ku Gusti Allah sebagai khalifah urus ye kaayaan dunia kaayaan negara. Tuh lautan urus hasil kemanfaatan lautan teh jang masyarakat. Tuh kebon leuweung itu teh urus hasil-hasil dina leuweung dina kehutanan eta teh jang masyarakat. Tuh pegunungan-pegunungan urus hasilna jang masyarakat kelola kabeh naon bae hasil bumi sebab anjeun dijadikeun khalifah pek urus. Bahkan keistimewaan kaum Kangjeng Nabi Samud teh wa ba'akum fil ard tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta. Gusti Allah dicicingkeun kaum Kangjeng Nabi Samud teh di negara terutama 2 negara nu berdekatan di Yordan kedua Saudi Arabia. Nah eta teh nu hiji pusat pemerintahan yakni Yordania, nu hiji pusat kota perekonomian iyalah Madani Soleh. Nah Gusti Allah dicicingkeun adam ayam tattakhiduna min suhuliha qusura keistimewaan kaum Kangjeng Nabi Soleh teh tanah-tanah datarna bisa dijieun istana. Dijarian istana kumaneh tanah kumanehanana tanah-tanah anu datar teh dibuat sedemikian rupa sakahayangnya lantaran subur anu luar biasa.
bata di jarienan lain bata sagegede bata mek lain bata cisoka bulude bata net urang kuari maneangan bata gede cara zaman Belanda bae kamari ieu hese jasa kuari mah bata dijengkalan kurang sajengkal kurang kabelah dieuna leuh leutik jasa angel kersil jasa bata teh kuari mah kos kara itu tah kamari keur kula rada leutik keneh mah bata teh gua lalade jasa jeung diapung-apungkeun ge ku budak ka handap teh henteu beulah eta bata asak berarti kuari mah betak kena angin bae ge barulah sorangan barang kahujanan ngahiji jeung taneuh eta bata kuari aduh masyaallah hebat kuari bata daya tanah-tanah darat tadi jeunan gedong dirapih-rapih ku manehanana ditata sedemikian rupa dijieun mere kunyana perumahan Puri Jaya belah ditu Cikupa perumahan Citra belah ditu dijieun BSD belah ditu dijieun deui Gading Serpong belah dituna deui Reples belah dituna deui kitu Kelapa Gading kadituna deui Gading sia macam-macam perumahan nu datar-datar tadi je geus puguh di bangsa di naon kitu ngaranna di pahumaan geus teu kudu di urug deui di sawah-sawah ge di daerah-daerah nu datar mah dijieun gedong-gedong ieulah umat Kangjeng Nabi Soleh nu disebut kaum Samud tattakhizuna min suhuliha qusura dijieun perumahan gedung-gedung istana di tanah-tanah anu datar wa tanhitunal jibala buyuta lantaran di timur tengah makapan pegunungan bosak pangdeuleu urang lamun nyaba ka Mesir datang urang teh kitu ulah naik pesawat urang naik bus urang ka Yordan urang ti Mesir sapanjang Mesir ti Aqabah terus gunung nu ka Mesir teh gunung mah terus urang teh bagian lain gunung bae kaler kidul gunung mantek cek pikiran kula di lembur urang mah tanah sameter gede permasalahkeun tah anu ngamasalahkeun tanah oper habak ka Mesir ka ditu tanah ablag-ablagan di duduk di gunung deuk di tanah datar dititah jana ku raja di ditu los ai sia daek maka ditu los tok nyeun imah sia sadaekna di dinya gunung masyaallah wah eta di Mesir teh urang leuk hayang datang ka kota Mesir teh gunung Jordania subur tapi gunung Yaman pegunungan diberi keistimewaan kaum Samud teh ku Gusti Allah wa tanhitunal jibala buyuta bisa pandai memahat ngabobok gunung-gunung dibobok kunyana dijieunkeun tempat tinggal imah peruntukanana imah anu datar dijieun tina batu bata ditumpuk cara imah urang istana kuari urang perhotelan urang eta teh jang fisoib dina waktu panas gunung-gunung dibobok kunyana eta teh peruntukanana fisyitai dina waktu rendeng lantaran urang mah negara tropis teu kahartikan di negara tropis mah kos urang kos kieu sebab panas teu sabaraha panas tiris teu sabaraha tiris urang mah geus di sorga bae kos sorga nu mantak orang Belanda orang Inggris orang Jerman orang Amerika raresepeun ge ka urang lantaran panas sedang tiris sedang hayangeun jasanya gila negara tropis tapi lamun urang nyaritakeun di Amerika aya teu kapanggih-panggih panon poe genep bulan teu kapanggih panon poe aya nu panjang beurang teh 18 jam ke kapanggih jeung peuting hanya 4 jam beurang panjang aya nu kapanggih peuting 18 jam beurang hanya 4 jam aya nu teu kapanggih-panggih jeung beurang di kutub mah peuting bae genep bulan engke teu kapanggih-panggih jeung peuting beurang bae genep bulan
Numantak kamari didiskusikan secara internasional, seluruh penggede agama dibahas tentang salatna nu aya di Amerika ketika aya panjang peuting. Salatna jeung puasana dibahas tentang negara anu panon poe kumaha eta. Seperti dikutubakan teu muncul-muncul panon poe geus anggeus dibahas, padahal geus dipuat ku Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, tinggal dibuka bae kitabna ku urang geus anggeus kabeh ge. Nu tinggalin saya tika-tika acan, tinggal dibuka bae kitab. Ih cenah kieu teu bisa macana atuh sia teu mondok nya salah saha teu mondok macan koran malulu di sorga ke bahasana bahasa Arab. Di sorga bangke teh urang bahasana Arab bangsa naam jeung olah teh kapake. Kuari ge urang kudu belajar bae. Namun urang ditanya, "Sia lapar?" "Naam." Gitu. Dahar atuh? "Naam." Geus beres dahar mayarnya la. Waya dahar naam, waya mayar la. Ialah keistimewaan kaum Kangjeng Nabi Soleh disebut kaum Samud. Gunung-gunung teh dibobok kumanehanana dijieunkeun tempat tinggal. Lamun urang kuari ka Madani Soleh ka ditu, nah bakal aya engke titinggal kaum Kangjeng Nabi Samud. Aya gunung dininya berupa gedung. Belah ditu ka aya deui gunung, aya nu panjang dijieun ku nyana, dipahat ku nyana, rupana jadi rupa siga imah. Padahal gunung. Masya Allah. Kabelah dia nyana lain mahatan gunung bae, bongkahan dibawa ku nyana ka imah. Anak incuna terus ditah mahatan dijieunkeun patung-patung laletik. Kangjeng Nabi Soleh dicarang geus ulah sok nyeunan patung teh, ieu mah cenah mengenang kaum-kaum nu baheula, mengenang bapa moyang urang mah jak kuari geus ibadahna ge ka Gusti Allah ngan ieu mah hanya mengenang. Ulah cek Kangjeng Nabi Soleh tetep bae nyana nyeunan saeutik laletik sesa-sesana dijieun cincin ku nyana. Masya Allah, horeng aya ti dituna. Kuari dijieun cincin bongkahan ti Aceh Sungai Dare. Dijieun kuari Bacan segala, Batu Garut segala. Di Banten, ti Cirebon, ti Jawa Tengah aya batu, eta teh batu anu geus teu bisa disorot tapi warnana loba pancawarna. Lamun urang karangkas betung dirinya aya deui kali maja. Teman encek nyebutnya kalimanya hanya urang mah maja bae atuh. Ieu lain lalagaan di Indonesia dijieunna nuturkeun kaum Samud. Kangjeng Nabi Soleh dakwah dulur atuh kuari mamaningan pake ibadah ulah pake nyieunnan patung jeung ulah pake nyieunnan cincin. Ndekna naonan atuh kuari mah kaganggu boro-boro masyarakat biasa. Ustad ge mantas tahajud kieu bae. Beres nyanang ke tipe tinggi deui sorot di kieu-kieu ku nyana dibebenjokeun kudu leuleumpangan di jero cincin. Nyana ge seuri sorangan geus ngeplok cek nyana ieu lumayan. Digosok deui ku nyana terus di kieu deui waduh seterna timbul cek nyana. Mantep jasa ieu. Lain maca Quran leulehan batu tengah peuting blon teh coba eta. Tetapi kapan ieu teh eta tadina mah henteu kok ngagelok jadi kos kitu sih. Maha kawasa Allah, maha sagala-galana Gusti Allah. Da kamari ieu mah henteu kok ngagelok kitu nang Gusti Allah. Aya fenomena naon sih? Cek Gusti Allah, idza aradallahu bi'abdin syarran ahlaka malahu fitini wal labin wa idza aradallahu bi'abdin syarran khudira lahu fil labin wattini hatta yabni. Di mana Allah dek ngaharapkeun ka hamba, diharapkeun ku Gusti Allah dikersakeun goreng bakal dirusak ku Gusti Allah.
hartana dijadikeun, tin dijadikeun, labin dijadikeun kaheureyan sehingga manehanana teh anu tanah produktif dijual, tanah produktif dirusak, tanah produktif ku manehanana dialih fungsikeun nu tadina produktif sawah ngahasilkeun pare kuari dibangun kunyana sawah nu ituna dijieunkeun tin wallabin kemudian dibangunkeun jang perumahan iyalah ku Allah dek dirusak jangka waktuna mungkin setahun 2 tahun 10 tahun 30 tahun ujungna bakal dirusak ku Gusti Allah kaheureyan bakal ditimbul-timbulkeun ku Gusti Allah geus mah perumahan di tanah nu datarna dijieun gedung-gedung lain gedung nu laletik ti mimiti gedung nu leutik datang ka nu rada gede datang ka nu gede datang ka nu bertingkat fungsina ge geus lain lalagaan ti mimiti jang tempat tinggal kebutuhan sehari-hari kabelah dituna jang memewahan kabelah dituna deui jang hiburan geus puguh dijieun penginapan kuari apartemen perhotelan kabelah dituna di hotel teh eta teh jang bebanggaan jang kitu lalazatan ngeunaan berbagai hiburan aya di hotel mah kuari urang lamun asup ka hotel lain sakadar sare lain sakadar dahar lain sakadar nginum di dinya deuk aya hayang naon bae ge aya di hotel masyaallah karim ente bosen kuari mah awewe anu di tanah air Cianjur geus diasaan Karawang geus diasaan Bandung geus diasaan coba hayang nyaho kuari urang hayang nyaho ka urang Bali kos kumaha diasaan ku urang coba hayang Madura aya kabeh stok di Indonesia coba saja urang hayang urang Pandeglang aya urang Lampung Ambalaya kuari urang hayang ka luar negeri coba urang hayang ngalengkah urang pesen urang Thailand urang pesen urang Korea Ambalaya di hotel urang pesen kuari mah urang bule leuwih Ambalaya hayang urang Belanda hayang urang Inggris hayang urang Amerika nu bule urang New Zealand dan lain sebagainya Ambalaya di hotel cenah urang Arab banteu urang Arab urang Arab Ambalaya di Indonesia urang Pakistan urang India ulah kena urang Arab urang di dieu ka ditu ka Arab ka Baitullah ibadah haju di ditu ari ibadah kabeh sarua nu tolol mah tolol leuwih tolol di badan urang diboking ka Indonesia masyaallah karim aya kabeh di hotel aya urang mana kiai cenah ieu mah bosen ka jelema-jelema nu biasa mah hayang urang negro bae nu hideung ka huntu-huntun aya Masya Allah ialah negara orang negara nu mayoritas Islam dibaca ku urang Al-Quranul Karim bupati naga maca Quran mayoritas lah di urang mah gubernur naga maca Quran malah dikompetisikan dimusabakohkeun Al-Quranul Karim nu menang dibawa ka sungu di Arabia ditampilkan secara internasional adu kekuatan baca Quran jeung Irak jeung Iran jeung Turki jeung berbagai negara Indonesia kadang menang kadang eleh itu ngaranna ge kudu sabakoh ieu tapi kebobrokan di jerona ternyata seperti eta judi di Indonesia kelas internasional perzinahan di Indonesia kelas internasional nu macak urang luar negeri betah di Indonesia fasilitas naon bae aya di Indonesia saat anu tanggung jawab karusakan eta engke di akhirat deleukeun sia bupati mun teu dipanggang sia ke di akhirat deleukeun sia menteri sia bakalna dicacang-cacang ke di akhirat deleukeun sia gubernur disate sia di ditu sebab sia teu berjuang kiai ngan sakadar ngomong di panggung jeung di pangajian eta mah supaya lepas tanggung jawab abadi di akhirat pan sia ki uci di kiai-kiai ku batur emang sia teu dakwah tanyakeun Haji Makmun yeay hayu geus ngomong tah negor ka bupati negor ka gubernur negor ka presiden ngan bisa ngasakieu atuh da kumaha deui atuh dia teu bisa ka ditu nyeun kekuatan FPI ge nyeun kekuatan sakitu membleh
kumaha aing tapi ayo bae terus atuh didenge jeung teu didenge urusanna kumaha nyana tapi ternyata ngan sakadar asup ka ceuli ieu kaluar ka ceuli ieu asup ka ceuli ieu kaluar ceuli ieu nyana ngarobrol di itu kiai sadaek-daek bae ngomongnya atuh mah panagaran lagi nagara Islam geus bae antepkeun lah nyana-nyana urang nya keuna sacablakna sungut kiai ieu emang aing teh nyaho yang ngomong gitu aing nyaho ye cek kira aing teh nyaho meureunnan sadaek deus yang ngomongkeun aing hayo ye aing mah jamualna naon sebab aing mah teu boga kakuatan naon engke sia dihudangkeun ti kubur ngabring ke kamasat halo bupati dadah hei kiai di kemana sorga dong bupati kemana wallahu alam ayo sia ngadu jeung aing kuari aing eleh engke sia je aing mah yakinkeun sia ka neraka ja ye pan sombong amat sekali-sekali aing sombong lah geus sia mah teu disombongan ke kos kitu lamun sia cicing di dinya ngarasa aman bae cilaka sia bupati cilaka sia gubernur cilaka sia pamarentah minimal ngarasa salah sia sanggeus ngadege kiai-kiai anu dakwah minimal ngarasa salah minimal lamun sia ngarasa bener jeung ngarasa aman deleukeun sia ye ieu mah sabab udah ucapan Gusti Allah baca ku sia atuh ieu cenah teu kaburu yang maca koran bae tita kusaha sia maca koran ye parangsana nah cekang yang Nabi Soleh ti Gusti Allah sing areling maraneh kabeh ketika maneh dijadikeun pengurus pilar di muka bumi titah diurus kamangpatanana balikeun jang masyarakat jeung masyarakat teh supaya tentrem ibadah ka Gusti Allah ditetepkeun dicicingkeun ku Gusti Allah di muka bumi tanah nu datarna dijieun gedung dijieun istana tanahan pegununganana dijieun imah-imah jang paranti manehanana berteduh ketika tariris fazkuru ala Allah sing areling maraneh kabeh kana nikmat-nikmat ti Gusti Allah kurang kumaha atuh kanikmatan ti Gusti Allah ku ari mah hasil bumi nu sakitu poharana tuh lauk di lautan sakitu poharana tuh hutan di hutan sakitu poharana tuh kaayaan di negara sakitu poharana hasil bumina pegunungan-pegunungan anu tatadina kadelna tandus kuari bisa dipahat bisa dijadikeun imah tinggal kurang kumaha kanikmatan ti Gusti Allah sing inget kana kanikmatan ti Gusti Allah awas wala ta'sau fil ardi mufsidin ulah sok ngarusak maneh di muka bumi melalui maksiat tina maksiat percaya ke aturan Allah bumi bakal dirusak hutan disalahgunakeun lautan disalahgunakeun gunung disalahgunakeun berbagai fasilitas nu aya eta teh aja ngadeketkeun diri urang ka Gusti Allah bertakarrub Allah nyeun gunung teh jang paranti takarrub ka Gusti Allah Allah nyeun hutan jang paranti takarrub ka Gusti Allah Allah nyeun laut jang paranti takarrub ka Gusti Allah lantaran ieu nu aya di awak urang teh seluruh organ-organ ngajak takarrub ka Gusti Allah tinggal fokuskeun bae ku ari mah urang ka Gusti Allah ieu mah pamere Allah di embung-embung aya Allah mere mah aya di hayang-hayang ketika Allah teu mere mah teu aya nu penting urang jadikeun satu sarana untuk meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala kitulah kaum Kangjeng Nabi Soleh disebut kaum Samud gunung-gunung dipahatan bongkahan-bongkahanna dibawa ka imah dimodif kunyana sakahayangnyana dijieun mobilan dijieun kukudaan dijieun ontan dijieun gagajahan dijieun berbagai hewan kabla dituna dijieun bongkahan-bongkahan patung-patung laletik kemudian dijieun cincin nu manta ketika orang ka Iran ka ditu ka Yordan beuh eta cincin di Iran mambalaya kok sampah bae di Iran mah eta teh mutiara teh nu masjid Sayyidina Husain Masya Allah
urang mah boga virus hiji ge digosokan teureun-eureun barang datang ka Iran virus segede tihang. Tungtung nama di dieu ge nu marake virus nu barang jengkula diasup-asupkeun ka jero kantong. Kukula ditanya kunaon diasupkeun izin ka tihang ceknya mah. Urang boga hiji ge di kieu-kieu we horeng di dieu jadi tihang. Kitu keneh bangsa ruby, kitu keneh bangsa berbagai perhiasan-perhiasan. Kristal, lampuna di luhur sing kerlip kristal. Tina berbagai warna nu putih, nu hejo, nu beureum. Indah jasa. Geus urang hese jaritakeunana masjid di Iran mah Masjid Sidna Husain, Masjid Ali Murtado dan masjid-masjid lain indahna luar biasa. Meureun kuloba eta teh hasil-hasil naon kitu ngaranna di pegunungan taneuh-taneuh teh menghasilkeun gos kitu. Dibuatlah kunyana minimal memeh jang batur teh jang di nagarana sorangan. Ya Allah ya Rabbi. Eta nulul lampu urang pohara jasa. Kos kitulah di Iran, kitu kene di Yordan. Urang lamun ningali ka Petra, tinggal tercengangna bae ya Allah ya Rabbi. Ialah pemahat-pemahat pahatan-pahatan kaum Kangjeng Nabi Sam, Kangjeng Nabi Soleh, kaum Samud baheula luar biasa. Ketika orang lewat pertengahan, aya di dinya tah belah kiri belah kanan aya patung-patung. Ieu patung Uzza Manat, aya merekan di handapna Uzza Manat laleutik. Aya di ditu nu ngabaris 7 patung di sisi. Kukula ditanya nanya, ari ieu naon ieu? Ieu tempat ibadah, cek nyana tempat ibadah kaum Samud belah kiri tah. Memeh mengkol ka dieu di Petra terus lurus aya di dieu belah kiri. Di dieuna aya batu-batu paranti diuk. Ieu di dieu aya patung-patung. Ieulah cek nyana tempat ibadah kaum Samud baheula. Ya Allah, terus datang ke jero ka ditu. Urang tinggal naon napas panjang be pohara amat, ieu gunung dipahat tepikeun ka jadi indah luar biasa. Encan nu di Madani Soleh di ditu. Di Hijir. Engke aya kota Hijir, eta teh kota Hijir ngaranna. Nah, nu bakal engke aya dina Al-Qur'an aya suratul Hijri. Eta teh nyaritakeun kaum Kangjeng Nabi Soleh kaum Samud. Hijri kota Hijir nu kuari disebut Madani Soleh. Ieu gunung-gunung dimodif kunyana dipahat jadi sebuah bangunan sakahayangnya indahna luar biasa. Kos kitulah kanikmatan ti Gusti Allah kade cakaom Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi Soleh sing ara inget kana nikmat-nikmat ti Gusti Allah ulah sok dirarusak. Nah ieu mulai kaum Kangjeng Nabi Soleh teh iman ka Kangjeng Nabi Soleh iman ka Gusti Allah. Kuari teh geus leuwih ti 50% nu iman ka Kangjeng Nabi Soleh, Kangjeng Nabi Soleh nu tadina teh dipercaya kuari dipercaya. Bunga amarwata suta Kangjeng Nabi Soleh teh selalu unjukan ka Gusti Allah. Ternyata horenganan pamimpin jeung penggede ngemu di jero hatena. Raja awewe Raja Malki di dinya teh nyieun hasud-hasud sing hade Soleh teh ulah sok di nabi-nabi ulah sok di rasul-rasul. Eta mah nyana ngaluarekeun onta tina batu eta mah sakadar sihir. Tiba heula ge urang nyaho bahwa tukang sihir teh jararago ko haju ngagarelok kuari. Tetap lantaran kamangpatan onta terasa ku masyarakat. Aya naon-naon onta perat inum geus indahna luar biasa. Masya Allah. Lamun urang ningali di Yordan dekat Kangjeng Nabi Syuaib belah kanan aya gunung di luhur aya seperti guha di gunung pas pegunungan anu luhur jasa eta si guha parantisa ieu peninggalan kaum Samud baheula ditek-trek ku nyana gunung. Masya Allah. Pas dek datang ka kuburanna belok kanan aya deui gunung di dinya belah kanan keneh dihandap sama dihandap seperti guha tapi aya tihangan gitu. Ieu pemahat-pemahat kaum Kangjeng Nabi Samud ditinggal nama si aya keneh. Ya Allah ya Rabbi. Nah iyalah kaum Kangjeng Nabi Samud kabelah dieuna terus kunyana diukir nu mantap cek Kangjeng Nabi mun Allah dek ngeresakeun goreng ka hiji hamba
bakal na harta dirusak dimodif dijeun kaheureuyan dibangunkeun kunyana sisa-sisana kunyana dijeun kaheureuyan geus bah lalagaan dibuatlah momobilan dibuatlah hehewanan dan lain sebagainya patung-patung dibuatlah cincin-cincin dan lain sebagainya iyalah ditinggal kaum Kangjeng Nabi Saleh alaihis. Dokter kuari mah teh jualan obat doang belah dieu etalasena obat belah dieu cincin kitu kene berbagai etalase di Bandung di Jakarta di kota-kota besar nu tatadina nyana dagang elektronik geus mah radio geus mah HP belah dieu etalasena eta kene belah dieu mah diganti ku cincin. Wabe malah orang lamun dekat Cikupa tah di dinya di sisi jalan aya tukang baso di dinya tukang baso di sisina tukang cincin engke mah kebel-kebel ge baso dicampuran cincin ngagelo paroho anu tadina maraca sholawat kuari ngagosokan cincin nu tadina maca Quran kuari ngagosokan cincin anu geus beralih ke percincinan loba tina supir kuari dagang cincin tina pemborong jadi dagang cincin kuari macem-macem cincin kabeh terus diulik nang saha eta kitu jakamari mah teh kok bisa bregresep nang Gusti Allah ndek naik ke naon ndek nurun ke naon iyalah Gusti Allah tetapi isyarah ilal majnun ieu teh kana edan kuring mulai edan geus mulai edan geus kararieu bae kamari mah ieu ngan 2 juta tapi ngadenge kuari mah cenah 10 juta dek nanaonan atuh ngahayal kos kitu bejana cenah di batur mah kos kieu teh geus 20 juta amal dijual ku aing 10 juta ngadagoan 20 juta ai dahar mah ngahutang bae ka warung lain teh edan naon coba eta edan ngaranna nganaikeun harganya nurunkeun harganya encan dijual ku nyana ai dahar ngahutang tolol edan eta kos karari itu oh jelema leutik cincin loba jasa gede bongkok ya Allah ya Rabb Masya Allah nah iya dek dirusak setik batu teh hiji perkara anu hina lantaran aya nage di gunung aya nage di tanah hina tapi ku Gusti Allah ketika dibukakeun jadi mulia barang hina jadi mulia digosok jadi herang jadi mahal hargana jadi herang eta teh isyarah atuh batu bae nu tadina di gunung tadina di tanah diangkat dimodif di herangan jadi herang kunaon ai batu di herangan ai hate teh di herangan hate herangan kunaon si urang jadi cinta dunia kunaon si urang jadi babarengan bae jeung makhluk hate teh kunaon urang resep jasa kana kaheureyan ieu akibat teu herang hate ibadah ku ibadahna tapi ria mah terus bae ujub aya terus bae takabur terus bae pelit terus bae teu herang hate mantak naon daripada ngaherangan batu mending ngaherangan ieu atuh kumaha cenah kiai carana belah dada urang cokot hatena usah bisa bodar sih di dinya ngaherangan hate mah kudu anu bisa atuh lantaran batu gedek di herangan kudu nu bisa ngaherangan batu zaman kamari ieu macan zaman batu kapan angel jasa kaherang lantaran nyokot awi hideung di kitu-kitu sabulan can herang keneh bae belah dieuna mah ke kararas di kitu-kitu tetep can herang keneh bae kuari mah babari jasa weng beres lugan langsung cokot kuari mah iya asahan 5.000 nah ieu mah batuna batu anu empuk ulah make serubuk inten geus bae cukup eta mah 1.000 2.000 ieu mah tuas ieu mah batuna menang make serubuk inten set sapoe 2 poe 3 poe nu kamari mah tamat Quran saminggu kuari teh
kuarin teh geus kikiran bae tuh asal ngarumpul bae tuh deuleun nu aing tuh nu aing teu ustad teu kiai kararieu bae kabehan cing dari kagagu lain teu edan sila aon eta ngarere edan mental teh teu kos kitu teh. Ya Allah ya Rabbi barang nu hina dibuka ku Allah dimodif herang jadi mulia isyarah urang oge atuh turunan nabi lain turunan wali lain anggaplah urang batu bangkong lah. Nah dicoba tuh ku urang herangan diri urang kumaha carana ngaherangan fokuskeun hate urang ka Allah mulai tanya awak urang awak siapa mana? Ti Allah. Ndek ka mana? Ndek ka Allah. Yu urang memeh ka Allah asli. Kuari urang ka Allah. Mangga. Ketika ngadenge suara azan Allahu Akbar Allahu Akbar. Hari engko pancen ndek ka Allah. Teu nya. Udah atuh sia. Ayo ndek ka Allah mah. Kan urang geus nganasehatan aku urang. Urang keur di mobil nele jam 12 ngadenge suara azan Allahu Akbar terus Allahu Akbar gandeng dobrak azan tanya awak sini ke mana dek Allah eta panggilan Allah amun dek Allah eureun neangan restoran lenangan masjid dengan restoran blon neangan masjid nungenahin eureun tanya awak urang ndek ka mana ndek ka Allah ridho teu ridho bakal ka Allah bae sadar teu sadar bakal ka Allah bae daripada engke ku Allah dicarekan mending ku ari fokuskeun ka Allah lamun geus difokuskeun ka Allah ketika Allah marentah ka urang pande ka Allah ieu parentah Allah siap urang ieu nu mantak henteu ka Allah lantaran can dinasehatan awak urang dek ka mana nu mantak ibadah masing hade kudu okos cara caritaan Imam Ghazali ketika ieu jelema dek ka Mekah ditanya ku urang Aisyah eta tas jang naon jang ka Mekah ari eta sia beli baju jang ka mana jang ka Mekah ka Baitullah hari eta seragaman jang ka Mekah Aisyah teh meuli lauk gabusieum jang ka mana jang ka Mekah wah beh jang ka Mekah geus hari eta meuli sapatu jang ka Mekah emang ka Mekah butuh sapatu lalu omong mana yang ka Mekah make sapatu lecet sia ajeun nyawa lecet na kabeh jang ka Mekah timimiti tas jang ka Mekah baju jang ka Mekah sapatu jang ka Mekah bebelian segala obat-obatan deh jangka Mekah hiji fokuskeun Mekah ketika diberangkatkeun urang diazanan teu kudu ngomong kabehan ge nyaho itu diazanan dek ka Mekah nyahoeun kabehan ge masyarakat ge nyahoeun dianterkeun ku ari ka pondok gede dek ka marana tak nganterkeun nu ka Mekah nyahoeun kabehan ketika datang ke pondok gede batur baralik nyana ngadadahan sok diararimah baenya dek ka mana emang dek ka Mekah sanggup ninggalkan anak pemajikan imah harta banda kurang dia dek ka Mekah dek ka Allah pan boga anak letik serahkeun ka Allah anta sahibu fis safari wa antal khalifatu fil ahli wal mali wal waladi wal ashab ifadna wa iyahum min kulli afatin wa atin abdi nyerahkeun ka Gusti nyanggakeun sadaya-daya abdi ti Gusti itu du Gusti abdi dek ka Gusti mangga kumaha Gusti bae dek ka Mekah pohara eta Imam Ghazali lamun geus ngabahas kos kitu abdi dek ka Mekah teu nyaah ka anak nyaah ngan abdi hayang kapanggih jeung Gusti teu nyaah eta ka eneng nyaah tapi abdi hayang ka Mekah itu mobil Avanza anyar pan jeun teuing aya anak nu ngurus zahirna secara batin aya Gusti emang dek ka mana ka Mekah hayang kapanggih jeung Allah kabeh ka Mekah sanggup ninggalkeun imah pamajikan anak incu emeng ditinggalkeun ku nya geus puguh mobil boga ruko ditinggalkeun dek ka mana ieu ka Mekah ka Allah tah ibadah teh ya kudu kos kitu
Guru pas itu urang kieu di lembur ge dek ka mana ka Allah. Nu mantak lantaran diniatan dek ka Mekah, datang ka Mekah ge hayang gegeran ka Masjidil Haram ka Baitullah. Begitu azan kadenge rarasaan ngeunaheun jasa. Ngerasaan ge perasaan lantaran naon diniatan dek ka Allah. Datang ke Baitullah di puteran emang maksudnya ge dek muteran Baitullah hakikatna dek ka Allah. Ketika nyala balik ke hotel ngomong ke babaturan anak besi aing hee sudangkeun ka masjidnya besi tinggalin emang diniatanna dek ka Allah. Ketika azan ngomong Allahu Akbar nyana di jalan keneh lumpat tak 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 kunaon emang dek ka Allah fokus ke Allah kabeh niatanna dek ka Allah atuh batak naon di dieu ge sarua bae Allah mah ini Mekah. Emang Allah di Mekah aja lain eta mah hanya lambang doang tama atuh Allah mah di mana bae aya mantak naon gua di niatan kalau nah urang kuari menghadapi bulan Rajab isuk tanggal hijina menurut hisab qot'i fokuskeun dek ka mana sia Allah isuk aya parentah salat naon puasa sunah dek siap beneran siap bener dek ka mana ka Allah. Pan loba dahar di masih moal yang moal di dahar satungtung teu kadeulean mah aing. Tau kos budak angon kos kitu aya babaturan mah henteu. Oh babaturan bae dahar tolol budak angon eta kos kitu lantaran gula mah baheula ngahiji jeung budak angon nyaho. Da lamun nyalimpet biasa di dahar heula teh galet beret. Siap puasa pas gitu budak angon masuk nangkon udah dibujur kebo calana diporosotkeun tolol tuh budak angon aing nyawa jasa ke budak angon ngajeun kumaha kitu belah pokona mah meureun kiai kitu ulah loba omong sia iya tah lamun urang isukan titah puasa nah lamun teu puasa budak angon eta lamun cenah itu mah kiai budak angon mah geus pokona nah ieu urang fokuskeun Allah ieu aya instruksi puasa sunnah ka Allah laksanakeun sabaraha poe cenah kiai lobana aya puasa Rajab ulah loba-loba ulah sabulan ulah cukup 27 poe ulah sabulan besi tasabuh jeung Ramadan 27 poe. Aduh cenah kiai asana teu kuat ulah lamun teu kuat ulah 20 asana 20 ge cenah kumaha rantahan karyawan 10 lah asana cenah 10 ge teu kuat cenah kieu 3 atuh sia mah lah 3 asana teh 3 ge teu kuat sapoe asana cenah sapoe ge teu kuat cenah kumaha sia mah emang henteu maksud teu maksud maksud nu mahal ge maksud dek Allah sok sanajan urang teu norekat seperti nu norekat eta kan ngageserkeun rasa tina syariat kuari fokus ka Allah ceuli dek dikaallahkeun mata dikaallahkeun irung dikaallahkeun sungut dikaallahkeun leungeun beuteung kabeh kubul suhu dubur kubul suhu dek dikaallahkeun kabeh nu mantak geus janji beat ngaranna abdi siap dek ka Allah lantaran janji beat dihareupeun guru maka nyana kajeun kukumaha ge di mana bae situasi kumaha dek ka Allah diberelah wiridna zikir jeung aturan-aturanana dek ka Allah fokuskeun dek ka Allah mantak naon urang ge fokuskeun dek ka Allah nah puasana 27 poe di akhirat aya kali atau kali ketempo ku Kangjeng Nabi waktu Kangjeng Nabi Mi'raj bih caina bih pohar leuwih amis rasana tibatan madu leuwih seungit tibatan minyak misik leuwih herang tibatan salju ngeplok indah jasa takali Kangjeng Nabi naros ke malaikat Jibril liman hadza ya Jibril yang saha eta si caina cek malaikat Jibril liman soma Rajab
Jang jelema nu puasa di bulan Rajab, Masya Allah, cek Kangjeng Nabi mun umat kula haju bulan Rajab paruasa meureun ngarinum eta. Cek Kangjeng Nabi, wahai segenap umat kaula nu aya di Cikupa, di Bojong, di Belaraja, ai Cilongok mah geus teu kudu dicaritakeun tah mah. Geus leuwih ti heula. Wayahna wahai umat-umat kaula, kula lantaran geus pernah neuleuh bahkan pernah nyicipan kana cai bangawan eta teh diperuntukkeun jang nu puasa poe di bulan Rajab. Puasa sapoe bae ge bakal ngasaan kobo nu 2 poe 3 poe geus ganjaranna geus dicaritakeun di pengajian-pengajian anu geus kaliwat. Nah, masa sih teu kabita keneh bae kos kitu? Mun geus teu kabita keneh bae geus sama budak angon ge angonna deui teh mah geus. Angon teh mah. Iya tah. Ya Allah ya Rabbi. Puasana babari bae hayang kuat mah urang sahur engke peuting 3:30. Geus sahur anu seubeuh sahurna, nginum 2 muk lek 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 lek. Geus beres terus azan subuh milu, salat berjamaah subuh, gegeraan bae manta subuh ka imah ngariku kreup hees hudang-hudang 2:30. Teu guys. Langsung ngalawudu, bandi malawudu, terus ngalawudu salat zuhur, tas salat zuhur kan mal kebal asar. Jadi rapet zuhur jeung asar. Ngeunaheun kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wiridan dan astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Asar. Nah. Langsung sholat asar. Allahu Akbar. Beres sholat asar didinya di ngaringkuk. Hudang jam 1:30. Mulai ke dapur. Rujak. Kak Haji, rujak mah geus aya pan osok ngopi kopi okoh. Aya anu ngiriman susu anak, susu naon coklat jeun. Ya Allah ya Rabbi. Kak Haji, itu anak anu cikal ngiriman kolak. Loba, bawa ka di kabeh, anak ulah bere. Ieu mah sareng ngaluhan Firaun ieu. Aduh, puasa teh lain ngalegitkeun nafsu, edan datang ke nafsu. Syariat mah kitu bae. Di syariat mah kitu bae kajeun kuku mah udag-udagana kitu bae, sebab teu boga maksud. Padahal mah aya dina thariqah mah kapan aya syahadat, aya salat, aya zakat, aya puasa, aya haji dipraktekkeun dina thariqah mah lain cara syariat. Munggah haji syariatna kudu ka Baitullah, dina thariqah mah munggah haji teh di awak urang sorangan, awak urang teh Masjidil Haram cek Imam Ghazali, cek Tuan Syekh Abdul Qadir. Awak urang teh Masjidil Haram, Baitullah na teh qalbu. Lamun urang ka Mekah teh ndek jadi tamu Allah ka Baitullah, atuh mantak naon gelokeun ruh urang, pikiran urang, mata qalbu urang ka qalbu. Jadikeunlah urang tamu Allah kos kitu thariqah. Nek ngageserkeun perasaan urang teh kuari kerja di tamu Allah, izin atuh ka Allah. Di Mekah teh loba larangan sing hade lantaran ieu teh tanah haram. Naon bedana ketika urang jadi tamu Allah? Ketika urang ihram loba nu diharam-haramkeun nu tata dina halal ge, urang kuari niatan ihram di jero hate urang. Loba paharaman-paharaman. Ngagelokeun kos kitu thariqah teh. Aya zikir mah babari bo, aya ngariung illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah. Ngaji kok gandeng amat illallah, cauna gede, illallah. Aya ngariung dunu susah mah tilok kitu nya illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Amin amin amin, sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah rabbil alamin. Kayak pencepat amat lah, susah tuh berkata. Mana norekat kos gitu.
eta keur carita panjang ta dongengna heulanan eta jeung naon syahadat. Lamun urang dina syariat mah cukup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Abdi nyaksian abdi nguningakeun bahwa teh aya pangeran wajib disembah angin Allah jeung abdi nyaksian yen Kangjeng Nabi teh utusan Allah. Iraha sia nyaksianana, iraha sia nyaksianana, hayo heuh nya atuh bohong berarti sih. Dioper ka toriko supaya karasa syahadah urang teh supaya datang kana ainul yakin tina ilmu yakin kana ainul yakin engke datang ka hakul yakin. Urang lamun nyaritakeun abdi nyaksian bahwa Gusti Allah teh pangeran karasa sia nyaksian Gusti Allah pangeran beneran bener bohong sia teu bohong. Nah geus kasaksian ku hate aing di mana geus karasa Allah pangeran di mana karasana mata hate aing geus neuleuh ka Gusti Allah Allah neuleukeun ka aing neuleuh ka Gusti Allah. Bohong sia urusan bohong urusan aing jeung Allah sia mah sia bae syahadat sia pake aing mah syahadat aing menyaksian bahwa Gusti Allah pangeran karasa aing neuleuh sebab deuleu aing mah hiji deuleu mata dua deuleu ceuli tilu deuleu rasa opat deuleu pagawean. Aing geus boga rasa, deuleu rasa aing teh hadir Gusti Allah di mana? Di Baitullah di jero hate. Sebab aing mah tatadina geus ihram. Jadi tamu Allah ka Baitullah aya di jero hate aing Allah. Hadirlah Allah. Ketika Allah nyaritakeun diteropong ku aing cak Allah seluruh hate umat pangbagusna hate kakasih aing Kangjeng Nabi aing. Tah aing teh nurutan eta nu mantak aing geus katempo ku Gusti Allah di deuleuh hate aing ku Gusti Allah di hate aing aya Avanza. Tah kan aya Mio di hate aing teh tah di dieu teh aya Scoopy pamere gubernurna kuring ngandang. Tuh kan aya macam-macam aya jabatan aya naon isin amat ketika Allah neuleuh ka hate di jero hate aya neko-neko. Aing micenan eta diihramkeunlah aing jadi tamu Allah. Maka ketika jadi tamu Allah aya larangan-laranganna dipiceun ku aing laranganna. Ketika Allah nempueun ka hate aing di jero hate aing aya Allah doang aing keur jadi tamu Allah karasa ku aing teh hamba Allah neuleuh ka Allah sebagai pangeran neuleuhkeun ka aing disebut wusul ilallah. Karasa syahadat aing lain syahadat sia bohong sebab sia mah syahadat ngan disungut doang abdi nyaksian can karasa ku sia saksi sia tapi aing mah geus karasa aing nyaksian teu aya pangeran iwati Allah karasa ku aing beda ahli thariqah mun geus usul ilallah mah komo kabelah ditun leleuweungan lah. Nah ngagelokeun eta kumaha ti awal heula fokuskeun ka Gusti Allah aing deu ka Allah kajian kumaha ge ketika dahar niatan deu ka Allah aing ye jang kekuatan ibadah ketika nginum lamun encan bisa ngurangan seubeuh masalah asal niatan deu ka Allah aing nginum jang ka Allah seubeuhkeun sebab aing butuh tanaga aing deu ka es deuk di ka Allahkeun make baju deuk di ka Allahkeun laon bae di ka Allahkeun sebab geus beat di hareupeun guru abdi beat siap deu ka Allah moal kasisi moal kagigir na eta ngaranna thariqah mokuskeun diri deu ka Allah eta nu kamakapan kos gitu kuari aya jelema ngabimbing jamaah haji deu ka mana Mekah jeung sa itu anak buah loba jasa pun teu dibimbing mah kumaha teu rek ka Mekah rek ngabimbing nya maksudnya di Mekah kumaha lumayan kan ai ke Mekah mah engke ditu umroh bolak-balik saurang teh kapan sabenerna mah eta teh cukup bae ngan 5 real 6 real ku aing dipatok 20 real sakali umroh lamun 7 kali umroh kali 20 real sabaraha henteu rek ka Allah deka real ngababet sia hujanan lain aing ye Imam Ghazali nu ngomong ye bisi sia marah ka aing ke aing diteluh ku sia Haji, dek ka mana? Dek ka Allah. Maksudnya dek naon? Dek ibadah haji. Atuh sorangan bae. Ieu lamun teu dibimbing kumaha? Maksudnya dek ka bimbing haji na? Ya, ngabimbing haji na bersih salah.
Aya ya nunek milu ti rombongan saja ka Mang Haji. Tuh lain rombongan mah teu bisa. Pan pancen ada kabimbing. Kieu nafam. Lain deuk ka Allah tama kos kitu mah. Lain deuk ka Allah tama. Haji kumaha ieu? Hajina kena tamatu kabeh. Maksudna geuna bayar dam. Ente ieu mah jak kiai, ieu mah ustad pan deuk iprog ulah di iprog geus teu bisa. Geus tamatu bae hese, iprog bae hese. Iya, tuh nama kiai deuk iprog ulah rombongan aing mah kudu tamatu bae. Geus, mendingan meuli embe bae, meuli embe. Ulah make jeung iprod, pokona mah geus lah hese. Ji atunya mah boga ilmu jak kiai. Lah kiai tiga kiai ulah. Kunaon sih mah jadi ulah. Udah mah. Bego itu rahasia perusahaan sih usah macam-macam mau jamaah seberapa aya sih 100 mah jadi lamun tamatu saurangna embe hiji seberapa duit mahal embe di ditu mah emang diurang gitu mahal seberapa duit 1.500 real buf embe aya ge satu wes urang 1.500 real dibelikeun 500 real jadi untungna hiji seberapa mah aja dia ke mana sih? Dia ke Mekah. Cak Allah, bohong sia, kadabda sia. Dia ke Mekah sia. Dia kata imbe sia mah. Tuh, Imam Ghazali geus ngamukos itu pantah. Nu mandak pemimpin haji lamun teu bisa ikhlasna delekeun. Kurang kumaha tuh di Ciamis tuh di Tasik nu mimpin haji acur kabeh. Sebab lain deuk Allah. Di Tangerang mal kudu dibejakeun ku aing jawarau sia ge ka hulu-huluna bener teu si eta ambalayah teu boga imah-imah acan kunaon emang tatadina lain rek Baitullah dekat tai embe ye cek nyanon dekat tai embe teh ontak leuwih parah hayu sia nu mantak teu diberkahkeun ku Gusti Allah tuh urang nyaho tuh di Balaraja tuh di Serang tuh di Pandeglang kuari reruntuhan tinggal puing-puing na doang. Cenah teu boga imah-imah acan jauh kebal cenah di Mekah nama. Ji, emang kerina kemana? Wow, nya memukim di dituna. Kan atuh kuari teu boga imah-imah acan pan di ka Baitullah, lain ka Baitullah tai onta. Ambalaya. Tah kudu okos urang lembur deuk ka mana? Ka Allah, ka Baitullah. Ka mana? Ka Baitullah. Baitullah na bebeneran Baitullah. Tapi anu ngabimbing sawareh mah teu teu bae. Ieu mah nu sawarehna. Deuk ka mana ya? Mabimbing supaya balener ibadah hajina. Horenganan lain ngabimbing peperet mah. Berarti kan eta ibadah teh kos kitu tah. Urang ge sarua ku ari. Saya ka mana? Ka Allah. Kok mampir di partai Golkar sih ulah loba omong. Tah eta deuk ka Allah na bohong, make mampir heula di Golkar. Katimpah Golkar sia. Golkar runtuh sia kababet ujianna. Ih cenah kula mun teu di Golkar di PDI kagadil sia. Ayo sia. Awas sia. Ye kula mah cenah lain di PDI di mana? Di bulan bintang. Sia di leg-leg bulan sia ka jadi ku garaha sia bulan. Hideung sia ka jadi. Deuk ka Allah ulah mumpar mampir tah ibarat da kos jelema deuk ka Baitullah. Lamun aya nu mumpar mampir ka embe lah ka onta lah ka anu lah eta lain deuk ka Allah nya nama ieu ge urang deuk ka Allah ketika mampir di Golkar di PDI di organisasi dan teu deuk ka Allah geus cilaka jago tinggal jago ilmuna hebat tinggal hebat bae jamul jawame di kumis samsiah di bulu bitis ambo budak pohara amat pomo alfiah mah di bulu irung jago ngajina usul fikih dan lain alat dan sebagainya tapi kok kemanfaatanna we dicabut ku Gusti Allah teu rek ka aing teh mah jelema teh teu rek ka aing teh mah rek mulia rek dunia dan lain sebagainya cabut ku Gusti Allah percis kosna bimbing jamaah haji deuk ka tai embe geus kuari mah lamun aya pembimbing halo embe sia ditampili bisa sia ya aing mah cenah teu kuki uci ka aing bae sia nyedekna goblok meureunana siapa bae ya Allah kula keur ngaibaratkeun bahasa Hujjatul Islam Imam
Ghazali kos gitulah supaya karti Imam Ghazali nyontohan ka orang seperti gitulah deka Mekahna ka Baitullah apa lain kanyahoan ku kabehan ketika berangkat kabehan nyahoan situ mah lain deka Mekah dek naon dagang nyahoan ka Baitul situ mah deka Mekah beneran deka Mekahna naon gitu anak kotoknya dijual kunyana ai masyarakat anak kotok dijual ai depak beli mobil ngipasnya na pan ironi budaknya nama ngarokok di Samsu dan lain sebagainya orang lembur anak kotok ciak nini kue tadi dijualan ke mana pakai ke Mekah ambo emang gua dijualan hiwal ti anak kotok mana bae tuh jual hok jeung ndogan deui nini blon dari sini nih sarwana tah ieu saputerna kanyahoan lamun jelema dek ka Mekah beneran lain dek dagang ieu mah dek dagangan keuntungan kanyahoan mata hate urang dibere cerdas ku Gusti Allah maksud jelema ka Mekah teh nyaho si A si B si C nyaho kitu keneh mata hate masyarakat ketika memandang kiai si ieu mah ikhlas si ieu mah henteu si mah dek ka Allah si mah lain si mah nyaho ulah dikira teh nyahoeun nu mantak kiai ulama radolor goblok berenang terek ngaji dia terek ngaji di goblok ngaji atuh ka aing kan jauh ngaji kan deket henteu mata hatena nyahoeun sia mah lain rek mawal aing ka Allah lain sia mah hayang disasalamanan ame sasalamanan aya duitan mun eueuh duit sia tiap nanya ya sia mah maca khotbah teh kan hayang dibayar nya kiai maca khotbah hayang dibayar Jumaah bae maca khotbah hayang dibayar tek salamet gitu tak kiai iku galedek besi beneran atuh kadanan jadi wali atuh ikhlas atuh didinya jang salatnya anak anu marenta salat Jumat teh saha Gusti Allah kok ai teu dibayar bae baca khotbah teh Jumat pan bloon age tama bloon bin tolol bin goblok bin naon deui tak silsilahna ka ditu kan masyarakatnya hoen kiai eta mah lain dek Allah emang kan khutbah nage kudu dibere duit baik nyahoan teu kudu ditanya eta mah contoh doang Imam Ghazali teu kudu ditanya masyarakat nyaho sia ka mana ka Mekah sia ka mana ka Mekah sia bakal dagang sia ka mana eta mukimin di ditu nage mukim di ditu dagang teman yangan kauntungan nyahoeun masyarakat sakapal rejeung tiket akur pisa akur maksud beda gitu keneh kitabna mah dibawa gede aja pendek jeung mau kitab didiukan ku nya kitabna teh maksud nu beda sia ka Allah sia setengah Allah sia lain sia nah ieu mah keur carita kaum Kangjeng Nabi Saleh wa tanhitunal jibala tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhitunal jibala buyuta titah areling kadibat Allah ulah ngarusak di muka bumi yu isuk urang babarengan puasa Rajab urang ka Allahkeun fokuskeun 27 poe dek puasa mun masih keneh hayang lewatkeun sebulan lewat 3 hiji 3 2 3 3 3 4 3 5 geus kitu dah geus teu boga pagawean mendingan puasa tinggal penggede kaum Kangjeng Nabi Saleh nu dirajaan ku awewe mulai nyeun husad hasud nyana haredangan lantaran mayoritas kaum ku ari ngagelok iman ka Kangjeng Nabi Saleh rasana ditinggalkeun para inohong penggede jeung kerajaan berikut raja di kerajaan anak nu mantaknya na ngomong kieu golal malaul ladzina istakbaru min qaumi wallahu a'lam bissawab.